ridho terido bakal ka Allah baik, sadar tersadar bakal ka Allah baik, daripada engke ku Allah dicerekan mending ku ari fokuskan ka Allah. Lamun geus difokuskeun ka Allah, ketika Allah marentah ka urang pande ka Allah, ieu parentah Allah, siap urang. Ieu nu mantak henteu ka Allah lantaran can dinasehatan awak urang, deka mana nu mantak ibadah masing hade kudu okos. Cara caritaan Imam Ghazali ketika ia jelema deka Mekah ditanya ku urang, Aisyah eta tas jang naon? Jang ka Mekah. Ari eta sia beli baju jang ka mana? Jang ka Mekah ka Baitullah. Ari eta seragaman jang ka Mekah. Aisyah teh meuli lauk gabusieum jang ka mana? Jang ka Mekah. Wah beh jang ka Mekah geus. Ari eta meuli sapatu jang ka Mekah. Emang ka Mekah butuh sapatu lalu omong. Mana yang ka Mekah make sepatu. Lecet sia, ajeun nyo lecet na. Kabeh jang ka Mekah. Timimiti tas jang ka Mekah, baju jang ka Mekah, sepatu jang ka Mekah. Bebelian segala obat-obatan teh jang ka Mekah. Hiji fokuskeun Mekah. Ketika diberangkatkeun urang diazanan teu kudu ngomong, kabehan ge nyaho, itu diazanan deka Mekah, nyahoeun kabehan ge. Masyarakat ge nyahoeun. Dianterkeun ku ari ka Pondok Gede, henteu kamarana tak nganterkeun nu ka Mekah. Nyahoeun kabeh. Ketika datang ke Pondok Gede batur baralik, nyana ngadadahan, sok diararimah bae nya. Henteu ka mana emang? Deka Mekah. Sanggup ninggalkan anak pemajikan, imah harta banda, kuda dia deka Mekah, deka Allah. Pan boga anak letik serahkeun ka Allah, anta sahibu fis safari wa antal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi wal ashab, ifadna wa iyahum min kulli afatin wa atin. Abdi nyerahkeun ka Gusti, nyanggakeun sadaya-daya, abdi ti Gusti itu du Gusti, abdi deka Gusti, mangga kumaha Gusti bae, deka Mekah. Pohara eta Imam Ghazali lamun geus ngabahas tos kitu. Abdi deka Mekah. Teu nyaah ka anak, nyaah ngan abdi hayang ka panggih jeung Gusti. Teu nyaah eta ka eneng. Eneng nyaah. Tapi abdi hayang ka Mekah. Itu mobil Avanza. Anyar pan, jeun teuing aya anak nu ngurus. Zahirna secara batin aya Gusti. Emang deka mana ka Mekah hayang ka panggih jeung Allah, kabeh ka Mekah. Sanggup ninggalkeun imah, pamajikan, anak, incu, emeng ditinggalkan kunya. Geus puguh mobil, boga ruko ditinggalkan. Deu ka mana ieu? Ka Mekah, ka Allah. Tah ibadah ya kudu kos kitu. Kudu kos kitu urang kieu di lembur ge, deu ka mana? Ka Allah. Dumantak lantaran diniatan deu ka Mekah, datang ka Mekah ge hayang gegeran ka Masjidil Haram ka Baitullah. Begitu azan kadeng rarasaan ngeunaheun jasa. Ngerasain ge perasaan lantaran naon diniatan deka Allah. Datang ke Baitullah di putaran, emang maksudnya ge dek muteran Baitullah, hakikatna deka Allah. Ketika nyala balik ke hotel, ngomong ke babaturan anak, besi aing hee sudangkeun ka masjidnya, besi tinggalin, emang diniatanna deka Allah. Ketika azan, ngomong Allahu Akbar, nyana di jalan keneh lumpak tak 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 tak. Kunaon emang deka Allah, fokus ke Allah kabeh. Niatanna deka Allah, atuh batak naon di dieu ge? Sarua bae Allah mah lain di Mekah. Emang Allah di Mekah ja lain. Lain, eta mah hanya lambang doang sama atuh. Allah mah di mana bae aya. Mantak naon ku ari di niatan. Kalau nah, urang ku ari menghadapi bulan Rajab isuk tanggal hijina menurut hisab qot'i. Fokuskeun, deka mana sia? Allah. Isuk aya parentah salat naon puasa sunah dek siap beneran siap bener dek ka mana ka Allah pan loba dahareun di masih moal yang moal di dahar satungtung teu kadeulean mah aing tau kos budak angon kos kitu aya babaturan mah henteu babaturan bae dah tolol budak angon eta kos kitu lantaran gula mah baheula ngahiji jeung budak angon nyaho. Dia lamun nyalipet biasa di dahareula galet beret. Siap puasa pas gitu budak angon masuk nangkon bae dibujur kebo. Calana diporosotkeun tolol tuh budak angon. Nyaho jasa ke budak angon ngajun kumaha kitu belah pokona mah.
meureun kiai kitu ulah loba omong sia. Iya. Tah lamun urang isukan titah puasa. Nah, lamun teu puasa budak angon eta. Lamun cenah itu mah kiai ge kiai budak angon mah geus pokona. Nah, ieu urang fokuskeun Allah.